Sampurasun ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis ayeuna bagian anu ka 7 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Atuh nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagian anu ka 7 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tompak dung dung das. Bu Hani anu harita keur nungguan dijemput ku dokter Yadi salakina. Nungguan lila jadi marojengja tegenah cicing. Hatena jadi sesebelakan tepuguh. Pak Umar anu merhatikeun langsung kana gurak-gerik Bu Hani surti. Malah manehna bisa ngajudi kumaha kaya dokter Yadi ayeuna. Atuh pikeun ngaleler Bu Hani pok Pak Umar cumarita. Bisi Jang Yadi teu tulus ka dieu mah pikeun nyusulan. Ulah heran neng. Sabab ku ayeuna salaki nyai teh keur beumeujeuna moka. Bu Hani ngalenyepan kana caritaan Pak Umar bieu memang aya benerna oge. Jiwa salakina kiwari keur aya dina kakawasaan gaib atawa aya nu ngadalikeun sacara gaib. Jadi teu kudu ngarep-ngarep jejeg datang ka dinya. Mohon Pak, tapi abdi mah melang wungkul ku Kang Yadi teh Pak. Nya justru eta. Oke, isu Neng jeung si Jang Samson wayana we kudu buru-buru indit pikeun nyokot rorongkong Ki Begu Rempah alias Ki Getih. Poe isuk bisa teu bisa kudu kabawa eta rorongkong ka dieu kumaha we carana mah.
buhani ngawalon ku ngarahuh jeung humandeur. Geus kitu mage weh diuk deui nenangkeun diri. Sedengkeun kayaan Dokter Yadi anu harita keur numpak mobil. Anu tujuan awalna rek nyusulan pamajikanana anu aya di imah Pak Umar. Sing horeng geus beda arah. Lamun ditilik jeung ditengetan jalan anu keur disorang ku Dokter Yadi teh asa-asa jiga jalan ke arah Jalan Cisaat. Nya teu salah deui, memang Dokter Yadi teh nuju ka Jalan Cisaat. Di eta jalan mobil Dokter Yadi nyemprung. Make mobilna jika geus teu make wiwaha. Dokter Yadi jika geus eueuh kasieun ngajalankeun mobil jiga kitu. Keur mah leutik kumaha lamun aya mobil anu pasalingsingan jalan sempit kitu. Kajadian tabrakan geus moal bisa dihindar deui lamun seug mah aya mobil anu ti hareupna. Mun ditempo ka jero mobil memang nya paroman Dokter Yadi geus eueuh riak itu ieu lempeng jeung tiis jiga gunung es. Kulit beungeutna asa rada sepapias tae getihan. Malahan tetepan anu nuju ka hareup sabenerna tetepan kosong. Can bisa dipastikeun nah Dokter Yadi kayaan sadar atawa henteuna. Tapi lamun ditilik saliwat mah Dokter Yadi jiga keur dikawasa ku hal anu teu katenjo. Kalawan ukur sakedeung mobil Dokter Yadi geus aya di pertengahan Jalan Cisaat. Saliwat tihang lampu mobil Dokter Yadi ujug-ujug dibelokkeun ka kebon cau leok. Sabenerna eueuh jalan nuju ka kebon cau teh, eueuh jalan mobil maksudna. Jadi mobil dengan ukur narabas eurih jeung jukut jarangkung. Untung antara tangkal cau jeung tangkal cau anu sajena teu pati rapat teuing. Jadi mobil laluasa terus mulubus asup ka jero tangkal cau. Kira-kira 100 depa ti jalan ka kebon tangkal cau reg. Mobil Dokter Yadi ngarandag eureun. Mesin oge gancang di pareuman. Cerut telila Dokter Yadi turun tina mobil. Jen manehna ngajen-jen heula sakedeung bari muterkeun paneteupna ka sakuling bungking eta kebon cau. Geus kitu Dokter Yadi ngincid leumpang muruk kaluar ti kebon. Sanepina ka jalan aspal Dokter Yadi terus leumpang kabeh kidul. Di mana teu jauh ti dirina di dinya aya tihang lampu. Nya oge Dokter Yadi teh memang nuju kana eta tihang. Jen sanggeus nepi kana tihang lampu Dokter Yadi ngajanteng deui pas handapeun tihang pisan. Bari ngajanteng teh tetepan Dokter Yadi diarahkeun kana condongna panon poe tibeh kulon. Jadi sakedeung deui wanci beurang bakal kasilih ku wanci peuting. Alih-alih ti eta sabenerna kadatangan Dokter Yadi kadinya teh aya 3 urang jalma anu merhatikeun ti kajauhan. Teu salah deui. 3 jalma anu keur merhatikeun Dokter Yadi teh nyaeta Ki Juki, Dokter Asep jeung Nyi Gandrung anu nutur-nuturkeun kana kebat lumampahna Dokter Yadi. Bener oge euy eta dokter teh turunan ka 13 rerencangan Pak Dokter Asep. Sakali disambat oge langsung datang geuning ka dieu. Cek Ki Juki nyerenyeh seuri. Ih, pancek abdi oge naon Ki? Telepat pancarosan abdi. Lamun Dokter Yadi teh memang turunan Ki Begur Rempah. Nya bener Jang Asep. Keun
Eta dokter sinaneangan deui korban euy. Urang mah mending balik we ka imah aki deui ayu ah. Urang daguan bejana we di ditu. Salaresna kantun sabar haji deui ki. Kakek tumbal Ki Begu Rempah teh. Cek Nyi Gandrung tumanya ka Ki Juki. Mun teu zalama butuh 2 urang deui ieu teh pikeun ngajejegan 13 urang. Tah rengse eta mah sapinuna dokter Yadi rencangan dokter Asep teh bakal bisa dikawasa ku Ki Begu Rempah. Jiwa aslina geus moal ka muluk deui. Dina lebah dieu dokter Asep jadi curingha. Laju red ngareret ka Ki Juki. Maksudna kumaha Ki? Pan dokter Yadi teh kudu dipencit lain. Memang benar. Dokter Yadi teh kudu dipencit. Gandeng atuh Nyi Gandrung batuk bae. Ieu dokter Asep teh kadeng nyeun. Geus dengekeun laki ngomong heula geus batuk bae. Nya memang benar dokter Asep. Ih, gandeng batuk bae. Kudu dipencit. Tapi sanggeus raga badagna kepanjingan Ki Begu Rempah sagemblengna. Cek kasarna mah sanggeus nohonan korban 13 urang. Dokter Yadi tulus pae jasadna nya bakal diancikan ku Ki Geti alias Ki Begu Rempah. Pikeun nyampurnakeun atawa megarkeun Ki Begu Rempah tina kurungan. Maka kudu dipencit waruga si dokter Yadi dina mangsa cang bulan 14. Kitunya Ki. Cek dokter Asep unggut-unggutan kakarak ngarti meureun. Ya geus ah. Hayu, ayeuna mah urang arindit euy, urang balik ka imah aki. Urang dagoan jeung terus ngawas secara gaib ka si dokter ti kaanggangan we na mayu. Mohon mangga Ki. Nya mangga Ki. Wala dokter Asep jeung Nyi Gandrung meh bareng. Geus kitu mah leos we. Ti luarna ngaraleos indit pikeun balik nuju ka imahna Ki Juki akina si Samson. Saking ku cepet-cepetna waktu, wanci harita geus nyerelek nuju ka peuting. Malahan geus nincak ka tengah peuting. Sinarieun. Dina peuting eta mah teu kadenge sora-sora papaes ilaharna mun wanci peuting. Kayaning jangkrik, cari cangkas, ciang-ciang jeung sajabana. Jempling teh bener-bener jempling jika mere tanggara teu hade. Nyawe rek saha anu teu soak sabab dihandapeun tihang listrik kasampak. Dokter Yadi keur ngokosan sirah jelema. Polona dikaluarkeun. Mun aya jelema nu kaparengan nenjo, geus pasti bakal bebalongkengan utah uger. Sabenerna dina dedegan dokter Yadi aya perbedaan gede. Kulit nu tadina koneng ayana katempuh hideung ngelestrang. Panonna jadi burahay beureum, malah aya nu leuwih ti eta. Ayana rentepan panon di sakujur awakna. Nilik kanu keur dilakukeun ku dokter Yadi, jigana dokter Yadi teh geus hasil menangkeun korban deui. Teuing saha? Teuing urang mana? Si korban katempo geus teu usik-usik acan, ngandung harti geus taya nyawaan. Sabot dokter Yadi anu geus ngacirim jadi jurig Ki Getih Ki Begu Rempah. Kadenge esa urang nu nyarita ditujukeun ka dokter Yadi. Gera sadar Jang Yadi, gera sadar, sadar Jang sadar. Sing inget, ujang teh seurang jalma, lain bangsa setan. Asa kagerwahkeun meureun dokter Yadi, langsung malik mencrong kanu cikeneh nyarita. Barang direre sing horeng gening Pak Umar. Pak Umar geus ngajanteng teu jauh bari memanggul pacu. Ti dieu
karasa pisan hawa tegenah karasa ku Pak Umar. Komo ningali sorot panon dokter Yadi menis seukeut alahmatan pedang perih kana panona tuluy nembus kana jantung Pak Umar. Pak Umar rada mundur ka tukang bari waspada tina segala siku si bulu-bulu. Lalaunan bibirna ngagerendengkeun ayat-ayat pangusir iblis dibarengan ku ngahadirkeun kekuatan indigona. Sabab Pak Umar yakin nu hadir teh lain dokter Yadi aslina tapi Ki Begu Rempah anu nyanding kana waruga dokter Yadi. Pak Umar bisa ngarasakeun kumaha kuatna hawa anu katebar nyeak kana punduk malah jeung aya hawa bayeung yang sagara. Kakarak sakieu hawa karasana sakituna karak sakieu hawa karasa sakituna komo lamun Ki Begu Rempah geus sampurna hadir. Jadi ku ayeuna Pak Umar masih tagen yang hareupan. Serak serak cirim pikasieuna dokter Yadi lempang muru nyamperkeun kadeukeuteun Pak Umar. Sorot panona ngaburileng pilu ku hawa Rajapati. Terus nyangereng nembongkeun rangetengna huntu. Sadar Jang Yadi, sadar. Ulah hayang jiwa dikawasa ku iblis Jang. Gerak eling ieu, gerak eling ka Gusti Nu Maha Suci. Sing karunya kanengani jeung kahalwa pamajikan Jang jeung anak. Diingetan kitu ku Pak Umar, dokter Yadi laina nurut tapi kalah tambah barangasan. Tong loba ngebacot hareupeun dewek sia Umar. Pikeun ngaing eueuh nu ngaranna Gusti, eueuh nu ngaranna Pangeran sia Umar. Sadar nu nyarita lain dokter Yadi, pok Pak Umar nembangan. Ki Begu Rempah. Nah anjeun teu percaya kan ayana Gusti anu nyiptakeun bumi katut langit, nu nyiptakeun diri anjeun oge. Eueuh Umar eueuh. Aing teu percaya kanu kusia diobrolkeun bieu. Sabalikna aing leuwih percaya ka diri aing sorangan deuleu. Pek pikir kusia di mana ayana Gusti sia. Pek datangkeun kareupeun kaula. Lamun sia bisa, sanggup teu sia Umar? Ditanya kitu, Pak Umar ngabetem teu bisa ngajawab. Sabab rek ngahadirkeun Gusti kumaha, da saurang oge moal anu sanggupeun. Iwalti ditarima ku kaimanan anu hakul yakin. Nah kalau ngajajentul kitu sia Umar, sanggup teu andika ngadirkeun sesembahan sia Umar? Pak Umar masih can bisa ngajawab. Jadi bener sesembahan sia teh ukur hayalan wungkul sia Umar. Teu bisa ngabuktikeun. Pek datangkeun balai ka diri aing mun teh mah Gusti aya. Pek penda kumaneh sia Umar. Nepi dieu Pak Umar masih can bisa keneh ngajawab. Malahan sabalikna lalawunan aya hawa aneh anu nyaliara kana sakujur awakna. Nu utamana tina paadu teuteup jeung si Begu Rempah jiga aya kakuatan hipnotis atawa sirep anu nyentang kana sirahna. Bener-bener kuat pangaruh hawa iblis Ki Begu Rempah. Cacak-cacak Pak Umar kasebut jalma legok tapak genteng kadek dina segi olah batin. Tepetot ibadah jeung tirakat kamantena. Komo lamun jalma biasa seperti Ki Juki. Ukur sacurelat uteukna kasirep. Beh dituna ngakiclek kayakinanana kagoda ku iblis Begu Rempah. Sirah Pak Umar karasa mimiti lieur. Tapi untung Pak Umar masih bisa ngawasa diri.
Sanajan can bisa kadal tapi batin mah terus norewelang macakeun ayat-ayat pangsinglar. Umar, geus eureunnan nyembah anu tekat tenjo mah deuleu Umar. Percuma Umar. Mending sembah diri aing. Naun kayang Andika bakal ditedunan ku kaula. Ku ayeuna aing masih kene mere kasempatan siap pikeun hirup. Sabab tawaran aing masih lumaku. Pek sembah aing deuleu Umar. Tong boro surga engke dalah yang surga ina oge ku gaing dibikeun sia Umar. Saking kukuat-kuatna hawa iblisna Ki Begu Rempah langsung nyentak karasana kana dada Pak Umar. Pak Umar ada nyoloyong di limbungan ngan untung buru-buru ngadalikeun diri. Dokter Yadi anu keur kasandingan katempo nyerengeh seuri bari leumpang ngadeukeutan Pak Umar anu masih keneh memanggul pacul. Sadar kana bahaya, Pak Umar gancang ngawatak zikir khopi. Napasna diatur, saluyu jeung gerentes dikirna hate. Nepi dieu, Dokter Yadi reg ngarandeg tekebat maju. Nu tadina seuri paromanana jadi gereng dikasieun. Seeutik gedena, naon anu digunakeun ku Pak Umar aya pangaruh pikeun si Begu Rempah. Malahan kadituna Dokter Yadi ngangsrod mundur. Hiji kakuatan teu katara ngulibeng ngabentengan awak Pak Umar. Tidinya gancang Pak Umar ngarau kesik sakeupelan. Karawak wur. Tuluy kesik tadi awurkeun ka pelebah Dokter Yadi. Dokter Yadi anu kasandingan ku Ki Begu Rempah ngalengguh panjang. Maehna ngarasakeun panas luar biasa sakujur awakna. Tapi teu lila srok. Dokter Yadi geus maju deui. Jiga-jiga aya kekuatan tambahan anu teuing ti mana asalna. Da memang nya. Di imah kasampak Ki Juki keur gegerenyeman mapatkeun jampe pamakena dina lambaran iblis. Didinya oge aya Dokter Asep jeung Nyi Gandrung. Sing horeng tanaga tambahan anu aya di diri Ki Begu Rempah anu nyanding di Dokter Yadi nyaeta tanaga tambahan kiriman Ki Juki anu keur mantengkeun jampe pamakena. Haseup menyan katempo nyerebung nyamuang tina parukuyan. Sakujur awak Ki Juki ngageleter hebat. Kesang ngaragajag rembes maseuhan baju kampretna. Ti dieu bisa kajudi lamun Ki Juki keur ngadu kakuatan gaib jarak jauh jeung Pak Umar. Satiap mantra anu dipapatkeun mere dorongan tanaga pikeun Dokter Yadi. Kayaan anu tadina suni ayeuna jadi riuh ku angin. Muter mah henteu nganebakna ka cida deras tur aya hawa anu teu geunah karasana. Sedengkeun kayaan di jalan Cisaat, Pak Umar katempona rada kateteran. Geti geus mimiti ngalai tina jero biwir. Cacak-cacak Ki Begu Rempah can nyampurnakeun 17 korban geus sakitu hebatna. Komo lamun Ki Begu Rempah geus sampurna nyapatkeun 13 wadal, meureun pangkat Pak Umar geus lain layan pikeun Ki Begu Rempah. Tapi ku hal eta jadi kauntungan oge pikeun Pak Umar. Disagedengeun ku can sampurna Ki Begu Rempah. Katambah manehna boga kayakinan lamun ilmu Gusti moal aya nu nandingan. Sakali deui Pak Umar ngarawuh kesik. Sanggeus dirawuh pek
eta kesik tadi jampean geus kitu wur kesik diawurkeun deui ka palebah dokter Yadi anu keur ngangsrod maju ku ayeuna mah balukarna rada beda cengkang dokter Yadi nepi ka ngacengkang bari sakujur awakna direrab ku seuneu tapi teu nepi ka binasa dume manehna buru-buru cengkat tuluy pirat kabur ninggalkeun jalan Cisaat. Sedangkeun kayaan di Makijuki parukuyan anu keur diteundeun luhureun meja teh maclang jauh. Akijuki sorangan nepi ka ngudupung bari humarenggu ngarasakeun kanyeri. Kijuki. Dokter Asep jeung Nyi Gandrung meh bareng nyarepengan Kijuki. Kunaon Ki? Kunaon? Tanya dokter Asep hariweus. Kijuki ukur gegodeg bari nyerengeh seuri ngatur napasna saheulaanan rada ngatur napasna saheulaanan sanggeus rada lila bari ngareret kadua baturna pok Kijuki nyarita Akibat teu kuda naon Pak Dokter. Aduh, ukur aya gangguan ieu teh saeutik. Aya gangguan geuning nepi ka kieu na Ki. Nah aya nu ngalawan atawa nepi kumaha Ki? Tanya dokter Asep bari geuk diuk deui dina tempat asalna. Nya kitu memang aya nu ngalawan. Tapi teuing sasana mah teu nyaho. Tapikeun kurang ayeuna urang rada tapikeun ku ayeuna urang rada ngelehan heula nepi ka jejeg korban 13 urang. Sanggeus jejeg korban 13 urang mah tidinya geus moal aya sadeui anu rek bisa nyaga ka urang. Hal eta teu beda jeung kayan Pak Umar. Ti sainditna dokter Yadi Pak Umar ngedeprak bari renghap ranjung tarung jarak jauh anu cikeneh dilakona lain enteng-enteng mun teu masih ditangtayungan ku Gusti mah meureun manehna nu malik eleh bari aniprak Pak Umar nenangkeun diri ledak nyusut getih ku leungeun baju beri bibir tepetot muji syukur ka Gusti. Sanggeus rada tenang, Pak Umar jung cengkat. Pacul gancang dicokot. Tuluy geus nyokot pacul, gedik Pak Umar ngagedik nuju ka tihang lampu pikeun nutaskeun tugasna. Keceruk. Harita Pak Umar mimiti ngulangkeun paculna. Taneu seeutik-seeutik disungkalan. Kabeneran tanah sesa kacebur hujan jadi tepati teuing teuas. Tapi sanajan kitu cukup nguras tanaga oge sabab anu digalina tetelan teu deet. Menang sadepa dua depa jerona ngagali tapi sirah Ki Begur Rempa masih can katempong. Pak Umar reureuh heula sakedeung pikeun ngepeskeun kacape. Sanajan geus ripuh oge tapi kumaha deui ieu demi nyalamatkeun diri dokter Yadi ulah samet nutaskeun wadal 13 urang lamun teu hayang eta dokter Yadi nepi ka tuluina. Dirasa geus kumpul deui tanagana harita kecelok Pak Umar nuluykeun ngagali deui menang 20 cm antukna cetruk pacul teh ngajetruk jiga mancong kana barang anu teuas. Ngarasa panasaran, Pak Umar ngukui taneuh ku leungeunna. Nyawe teu lila katenjok jiga aya barang bentukna buleud warnana geus kacoklatan. Atuh ku Pak Umar terus dikukui ku leungeun ti sisi ti gigirna. Barang dibedol bener we. Anu buleud teh sing horeng tulang hulu jelema. Alhamdulillah nun Gusti terus digampilkeun urusan abdi.
karek oge Pak Umar ngagerendeng kitu. Atuh ari ujug-ujug euleum waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.